ala kadar cerita ieu nun teruskeun qad ja'akum burhanum mir rabbikum geus datang ka anjeun burhan seorang nabi seorang rasul nu ngaran Muhammad diteruskeun ku anak incuna burhan teh nu mantak masagi segala rupana perang siap gelut siap ngajampe siap dakwah siap geus kekuatanana teh geus luar biasa lantaran boga kayakinan di mana anak lancan ngabogaan keyakinan cabot dididik deui ku bapana wakat dakwah ya ai kuarina kuari anak leutik keneh titah dakwah disebut pidaci dek balandar kumaha tuh jadi udah mana aja orok anu ngadengikeunana lu geus wisan kan oplok kabeh oplok anu dan apa oplokan pidaci teh kula baca tolol kabeh ta mas anu geus wisan nalikeun dakwah budak atuh budak na tujak-tujuk da sabira orok atuh jadi geus kos kitu kabeh teu bareres tah kitulah Maulana Ishaq mah balik deka dieu maot lah di ditu tinggal aya keturunan-keturunan wungkul terus ka dinu pang sepuhna adalah Syekh Syarif Hidayatullah terus gagaduhan putra ieu du ka Banten Maulana Sultan Hasanuddin tah ieu lah Maulana Hasanuddin ya lain bantrak-bantrakeun ilmuna lantaran nyana dididik ku Syekh Syarif Hidayatullah waktu diberi ilmuna di Masjidil Haram di dieuna diasupkeun kana kantong jasa berangkat ka ditu dibere zikir ngan 9 doang ulah napas la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah beres kita balik ka dieu sorangan hiber cek mau Syekh Syarif Hidayatullah deuk kumaha hiber baca zikir 9 kali ulah napas dibaca zikir 9 kali ulah napas eta ti Mekah hiber ka Banten ka dieu mantak kuari geus ulah mawa mobil ge balik nya coba hiber baca la ilaha illallah 9 kali coba aja dedengkean gigituan masyaallah aya cerita wali nu aya di urang bae ge ieu min jihatil ilmuna lain min jihati engke bareng jeung sejarahna geus engke Syarif Hidayatullah nyekel ilmu tarekatna naon aya teh aya data-datana wali nu ka manana malupat data-data Syekh Maulana Hasanuddin nyekel tarekatna naon ngembangkeun di Banten teh aya kabeh nu mantak kuari teh putus tarekat Syekh Maulana Hasanuddin kajenting ditu bagus di Banten putus lain lalagaan putus gede tu bagus mana bae ilmu Maulana Hasanuddin putus mantak eueuh gemah kok bisa nyaho kitu pas ditulis lamun aya muridna ditulis tah datang ka kiai anu eueuh geus ka dieu teh lantaran hese neangan si muridenan geus Sunan Ampel nyekel tarekat naon ka mana loyogna Sunan Kudus nah ieu teh nyekel tarekat naon sa ka mana loyogna aya kabeh ge kemudian Raden Syahid Sunan Kalijaga nah ieu tarekatna naon ka mana loyogna ieu teh nu araya di urang teh kaluar ti dinya kabeh oge mantak bae ayalah anu anyar datang ka urang dibawa ku Syekh Abdul Karim ti Kiai Ahmad Khatib Samad ialah tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah nah eta dibawa ku Syekh Abdul Karim ka Banten mah putus Banten tarekat Syekh Maulana Hasanuddin diganti ku tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah larina ka dieu ka Banten terus berkembang ke nu ka Cirebon aya nu ka Garut aya hanya 3 jelema baheula teh terus dikembangkeun di dieu kuari ge geus termasuk putus lantaran neangan muridna ketika baheula Said Abdul Qadir saya mazantren di Sunan Rahmat eta teh terakhir kumaha ieu teh konsep supaya ieu agama maju hiji bae ulah hayang dibere cek Sunan Rahmat ulah ngarep-ngarep dibere putus pepegatan jeung dunia jeung jelema ulah aya di jero hate hiji bae nu aya ngacik di jero hate teh Allah bae sakitu tah eta lamun bisa eta kembangkeun agama di mana bae mun can bisa eta kajeun ku kumaha ge sia ngembangkeun agama mengpele eta teh hese datang ka kuari teh lantaran eueuh nu pernah bukakeun sejarah pesantren mah kitu tah terakhir Maulana Syarif Hidayatullah eta Sunan Kalijaga teh pita guru kadinya Syarif Hidayatullah teh sepuh teu narima cekna
Ieu mah aya hiji jelema ngaranna saya teu narima barang dibejakeun keturunan anu oh ieu mah dulur asup ka dieu. Sakara dididik ta eta teh perpaduan ilmu nu dituju ilmu nu dihijikeun mantak luar biasa Raden Syahid. Nah, Sunan Kalijaga manyanyi bisa, ngawayang bisa, nyana mah terus dakwah bisa. Tah eta teh tidinya. Jadi ngalalakon kula menyaritakeun wayang hiji-hijina wayang nyaho. Lantaran atuh tidi teh aya tidak ilmu kawalianana tah. Ieu teh ngaranna teh tinimitina kitu asina. Kemudian hiji di negara naon ngaranna? Atuh dia mah datang tonton meureun jadi nyarah. Geus lamun dina ilmu pawayangan mah diganti ke ngaranna diganti. Kanjeng Nabi Adam ke boga anak ngaranna teh ngaranna kitu. Lain ngaran anu biasa ngaranna. Terus datang ke Arjuna, datang ke Semar, eta teh wali ngan diganti ngaran di ilmu pawayangan. Kitu teh aya Sang Yang Wenang, Sang Yang Wening eta teh anak Kanjeng Nabi Adam. Kanjeng Nabi Adam boga ngaranna anakna Sang Yang Wenang. Boga anak deui ngaranna Sang Yang Wening. Boga anak deui ka dieu ngaranna teh Ngastina. Boga anak deui ka dieu ngaranna Arjuna. Boga anak deui ka dieu terus eta teh ngaran pawayangan ngaran landihan kawalian. Oh, ti ditu udah coba teangan dina sejarah Kanjeng Nabi Adam boga anak ngaranna Sang Yang Wenang jauh. Boga ngaran Sang Yang Wening jauh. Eta mantap lamun teu nyaho dibahayaeun kos kitu teh. Dihadiahan ku urang ilaruhi Sang Yang Wenang, Sang Yang Wening. Ai nyaho mah di ditu lah asal usulah. Oh, yang lamun teu nyaho ulah. Bahaya kan udah datang nakernya. Aduh. Tah gitu. Jadi terus teh mun dicaritakeun Gus Dur tina Jakat Tingkir, mantap nyana ketika ngobrol di Jakarta, tak bae ngobrolkeun kula. Itu saudara saya. Kagetan, malah orang Tangerang diajakan ngobrolna. Itu saudara saya. Tidak lihat itu saudara saya. Ciuci itu saudara saya. Bingung. Lantaran atupan Kiai Bapak Gus Dur masa Kiai Wahid mah putra Kiai Hasyim Asy'ari nyarahun turunanana ai ka dieu nembus ka mana tak teh nyahoeun nyana tah Gus Dur mah langsung teng darah biru kerajaanna dihijikeun ku nyana itu saudara saya nyana nyaritakeun di Banten saudara aya dua tak nyana teh tah barang tek jar rampung. Nah, gitulah jelema-jelema anu luar biasa teka luar tina ruang lingkup walisanga kabeh. Luar tina ruang lingkup walisanga jadi ngan moal kuat. Tak gitulah nu mantap ieu teh bakal aya deui, engke bakal aya nu jadi raja kuari keur dina dididik. Ieu turunan ti Jakat Tingkir kan. Urang mah nyaona Jakat Tingkir teh di film sih. Tah, duta bener Jakat Tembung, Jakat Tingkir teh duta bener tah. Ieu tidak sejarah kewalian ke iraha bae kukula dibongkar. Ira tak. Nah, ieu teh julukan-julukanana mantap Arjuna teh, Semar teh, kemudian Sami Haji teh, kemudian si Cepot, si Gareng, si Udel. Eta teh. Ngastina teh dari negara aslina mah ngaran jelema wali. Ngastina teh ngan kulantaran manehana nama istimewa jelemana keur waktu hirupna tah aya dongeng ngastina teh mantap dia mah nongton bae teh jauh ti dituna iyalah kerja dan mantap dicaritakeun minggu hareup bakal nahaol poe Senin poe Salasa kula insyaallah bakal zarah keliling Walisanga nu tadina 2 beus kuari geus aya 7 beus bakal ngadaharna kumaha eta 7 bos. Keliling Walisanga ge ka ditu. Kadang-kadang kula sok dongeng, kadang-kadang ngaimbung atuh teu bae. Ieu bae kuari dicukupkeun ta dongeng Walisanga ala kadar kos kitu. Terus sejarah kepesantren mah moal kaluar ti Walisanga. Asal kaluar ti sejarah Walisanga dikutuk. Sebab geus aya ti dituna wali-wali teh ieu nyumpahan mantap kula sok harangat sebagai kiai anu ngangsong-ngangsongkeun proposal karena sumpah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskeun teh ulah keterlaluan teuing bae. Tak kadina teu pati dijelaskeun, ieu teh boga sumpah
untuk kembangkan agama melalui pondok pesantren salaf